resep eta teh diakodnya ngomong ka jauh gitu. Wah nepi ka 500 meter gitu, 1000 meter gitu, jauh gitu tah. Asa ulah rumpil we gitu resep kana kekudaan. Pisan kaulinan teh nya zaman sim kuring keur leutik mah loba pisan jeung resep eta teh nya. Beda jeung kiwari ngarukur nyaur telepon. Contohna aya salah sahiji nyaeta anu rame mah gatrik. Tah, gatrik nya. Ari maenna mah minimal 2an nya. Dimimitian ku ngalung paedah-edah anger paedah-edah ngalungkeun anu awi teh aya 2. Awi teh aya nu panjangna, aya nu pondokna. Anu panjangna keur neungeul, anu pondokna anu di teungeulna kitu. Ari ngaran paedah-edah eta anger dimimitian ku nyeun garis di hareup engke aya da garis nu lainna kitu tanya. Engke ngalung. Tah kana garis eta padeukeut-deukeut. Anu awi pondok teh tah dialungkeun saha nu deukeut eta nu main gitu. Cara mainna aya kira-kira 4 anu baris dibahas dina gatrik. Anu kahiji tadi paedah-edah, anu kaduana lamun tos paedah-edah eta aya nu main jeung aya nu jaga. Tah gitu. Anu jaga istilahna mah anu dihukumna da eleh paedah-edah gitu tah. Dimimitian ku ngabetrikeun awi anu panjang nya kaluhur nya ditumpangan ku awi nu leutik dikitukeun dibetrikeun ka luhur teng engke disanggap ku pamain kitu nya. Jadi anu tunggu ngabetrikeun awi ka luhur engke disanggap ku pamain. Lamun kasanggap eta artina teu kudu dilanjutkeun. Jadi teu kudu ngalung deui. Tah lamun teu kasanggap eta kudu ngalung. Ngalung ari ngalung teh artina ngalungkeun awi anu ponok ngadeuketan garis. Lamun hasil ngadeuketan garis ukup ngaranna maka eta hasil diganti nu maena tah kitu. Panggih deui jeung bahasa ukup tah kawas dina sorolok gaplok aya bahasa ukup. Teuing ti mana mimitina bahasa ukup teh da nyaw-nyaw geus dipake we ku barudak keur ukuran. Sabadana eta nu kadua naon bahasana hesenya bahasana ngababet meureunnya tah ngababet eta nepi neungeul nya. Da nakol mah teu mungkin gitu nya. Ngababet kawasna mah kalimah anu pas nama kitu nya. Cobi wargi naon atuh kalimah anu pasnya tepat gitu surup keur anu dilakukan dina gatrik gitunya. Simkuring sesah pisan milari bahasana eta teh da teu aya kawas ngadu kaleci apa aya setan nya, aya pagah gitunya, aya stick gitu tah. Paraham gitunya aya istilahna jeung spesifik gitu tah. Ari dina gatrik mah teu aya eta teh istilah-istilah eta teh. Anu kahiji naon ngaranna, anu kadua naon, tangan perilakuna lamun digambarkeun ku kalimah eta hese memang. Naon para warginya tah cobi bantos mangayi. Nganggo bahasa di babet we tah. Tah sapertos kieu tah di babet teh. Tah kitu nya. Eta di babet namina teh tah eta ge kedah disanggap sami. Lamun kasanggap berarti lanjut karena permainan anu salajengna gitu tah. Lamun teu kasanggap anger kudu ngalung deui jeung ditakis gitu tah resikona teh eta. Tos rengse eta main ngababet nya. Lajeng anu katilu ngabanting meureun. Jadi si awina anu leutik ditumpangkeun dinu gede dinu panjang gitu tah. Nah, lajeng di babet gitu tah. Dibanting meureunnya.
tah lamun dina ngabanting mah lamun teu hasil ngabantingna eta dibalikan deui saatosna kitu anu main eta nakol tapi kudu ka tukang tah kawas kieu kawas kieu terus eta nepi ka jauhna engke di mana eureun nya tah lamun main tiluan misalnya tiluan jadi genepan tah lasut anu hiji dituluykeun ku nu kadua lasut anu kadua dituluykeun ka nu katilu lasut nu katilu berarti nepi ka dinya tan wande meureunan ari eta teh tungtung tina kaulinan gatrik tah eta teh akhir tina kaulinan gatrik tah jadi eleh meunangna harita ditangtukeun tan wande anu meunang dihadiahan ku diakod tah itu resep eta teh diakod nya mun ka jauh kita wah nepi ka 500 meter gitu 1000 meter gitu jauh gitu tah asa ulah rumpil we gitu resep kana kekudaan